Rek naon sangka dia boro-boro aing rek molor bade naon Kakang Sepot atau Purwasalira ka dieu teh boro lain cemeng-cemeng coba teh aing kudu ngomong naon wanikeun wae kitu aing ngomongnya saujratna mang naon Purwa jisim abdi dongkap ka dieu teh sanes ka irid ku Cikiih lain ka bawa ku Cileuncang naon sarek ieu di dieu sanes bade kiih di dieu abdi teh mang goblok sia mah mah dikian sia sanes abdi teh ka dieu teh mang aya peryogi ada perlu naon sia ka dieu aya naon Kang sok abdi teh saperkawis dua perkawis mang naon abdi teh nyaeta anu naon abdi teh mang ka dieu teh nyaeta taeun Kang ulah gempur Kang ulah gempur palai naon Kang abdi teh ka dieu teh nyaeta anu cing balik abdi teh ka dieu teh mang salarasna mah punten ieu teh naon abdi teh bade ngalamar mang sia rek ngalamar sumuhun dengekeun ku sia tukang ngarit geus aya tukang ngalasuluh geus aya tukang sesapu geus aya tukang ngarit jeung sajabana geus aya jadi di dieu geus eueuh lowongan pekerjaan abdi teh sanes bade ngalamar gawe ka dieu teh mah dek naon abdi teh salarasna mah ka dieu teh abdi teh katarik ka pati-pati ka pentang asmaragama ku tuang putri Laila Syari janten abdi ka dieu teh bade ngalamar Laila Syari mang abdi teh bade ngalamar Laila Syari naon anjing dedengean teh sia teh ngalamar anak aing sumuhun mang goblok Pak ngecedok naon ya temang nah teh nyaho anak aing teh dilamar ku para raja anak aing dilamar ku para mantri anak aing dilamar ku para raja ku para menak ku sultan kari-kari anak aing dilamar ku gembel manusia goblok sia Pak Cicing tengeuna asa dijejak ulu aing bina-bina teh goblok sia jancok Pak mang sanajan sia ceurik biji cimata getih aing teh sedih goblok mang teu ditampi mang kejeng nyiksa ka abdi mang balik Kang punten bisa Kang balik montok di pekarunya si goblok mah minta duit ngene teh hayo balik pilalayan Laila Syari pilalayan Laila Syari kitu kumaha kieu kumaha astrajinya emut kana Purwa Daksina Purwa wiwitan Daksina wakasanana emut yen ieu Laila Syari teh nuju disaemarakeun atuh gilig dina manahna bade ngiring saemara urung ngiluan saemara mun aing gitu ya atuh akang aya kitu malah garoe mang naon sabalik deui baralun anu kasuhun hampura anu diteda uning galih nu ka pamri da abdi ge terang mang Laila Syari teh nu disaemarakeun abdi ge terangan abdi teh kapaksa we mang tadina abdi teh pan alo mang aing teh rumasa gablak alo sengsara seumeun sawios nanging abdi teh ngarasa dulur we jeung mang aing teh gablak dulur sia goblok maksudna kumaha Kang
Ya abdi ge terang tadi nawe abdi teh mang bade secara pribadi hari kieu mah teu ditampi pangitan abdi bade ngiringannya jiga batur. Ngiringan naon? Bade ngiringan saya marah anjing sia. Cilaka goblok ge. Sarwakeun batur cenah mayar sarwakeun da mau boga duit. Sarwakeun. Lain naon aing si itu miluan mah keung aing. Jadi siarek miluan saya marah. Si mohon. Naon mang? Aisyah gablek duit di mana goblok? Nah naon? Ya saya marah teh mayar kakang cepot. Mayar kurang ajar. Mayar bener. Sabaraha mayarna lah. 20.000. Aya diambil 25.000 kan baiklah leuwih na teh naon? Sanes 20.000 Kang. Nah sabaraha? Lamun 30.000 kan 5.000 deui tenang. Nang arisan mayar. Arisan naon? Arisan lantang. Balai uninga sabaraha? Pendaftaranana sabaraha? 20 juta. Anjing. Set. Sabaraha mang? 20 juta. Wah. Allahu Akbar. Duit di mana, Kang? 20 juta ngadenge ke kakara aing. Gusti ieu teh laras 20 juta. 20 juta Kang teu tiasa kirang batur oge. Tetulus kawin teh Lalasari Gusti Nu Agung. Bapak ngajak Bapak Gusti Nu Agung. Kakara-karasa ayeuna apa kanya Bapak. Moal tulus Lalasari. Akang leuwih ade bang-blang beung-bleung di jalan. Jeung tibatan teu kawin ka Lalasari. Ngadak-ngadak anu ngagejlik dina sakuna Astra Jingga. Ieu Astra Jingga dugi gadeng dek kapalih katuhu. Allahu Akbar, manteng teuing pikiran aing jadi setruk. Yang ngeyeng, Kang. Aing jadi ngeyeng kieu naon ngagenuk dina saku. Ya naon, Kang, pariksa. Buah-buah ieu teh amanah. Amannya kebenerna saku. Barang dikodok ku Asta Jingga dina sakuna aya artos 2 gepok. Duh. Sagepokna 10 juta. Duh. Allahu Akbar. Naon, Kang? Astagfirullahaladzim aya duit dina 2 gepok. 2 kepok. Anjir, na duit di mana? Da mah teu boga duit tadi ge. Sabaraha? Aya 2 gepok le. Sagepokna teh aya tulisan 10 1000. 10.000 kumari, Kang. Heeh. Naonna teh nu hiji 7. 7. Nu hiji ni 10, aing mah nyaho 10 mah. Nya. Ngan ieu naonna genep berarti 10 1000. Lain. Nah sabaraha? Eta 0 sabariji. 7. 7. Eta di hareupeuna hiji. Heeh. 17 meter teh. Lain meter goblok duit sih teh. Si teh rek meuli tanah sih teh. 10 ari 1 juta sabaraha? Naonna? Juta mah genep. Anjir berarti 10 juta. Berarti 2 teh 20. 20 anjir sarua jeung uang pendaftaran. Paduli teuing da doain saku aing. Kang, asongkeun itu. Murid aing Mas lah. Si Akang duit di mana? Naon balik deui? Yang harus dibayar oleh saya berapa? Wah, buka mata tuh. Wah. Gelo Kakang Cepot karunya. Naon yang harus dibayar berapa? 20 juta. 20 juta. Bener? Nggak bisa ditawar sebangsa 50.000. Ento bisa. Duh tiasa ento. Saya mang. Mangata. Etang kumang aya artos 2 gepok. Waduh, anjing. Edan. Set. Pak eta teh asli aing mah kana duitnya ho. Yo asli duit yo. Edan dicepot boga duit euy. Iya euy. Sarua keunyu batur uang konsumsi eta mah kebeneran. Berarti abdi ngiring saya marah ente acan.
Nah aya uang konsumsi sabaraha lah konsumsi bari 10.000 sabaraha 10 juta anjir malah bok naon goblok 10 juta anjir batur ge 10 juta kan mau tulus beunai kawin aya nu ngagejeleg di dina sakuna asta jinga anjir naon deui ngagenuk deui dikeluarkeun teh nyaeta artos 10 juta Allahu Akbar aing teh teu ngaji teh duh aing teh teu ngipri tapi nah aya duit wae na saku aing akeun bae aing penting cinta we aing berapa 10 juta 10 juta bener oke mang silakan dah 10 juta mangajana edan anjir kehel kakang cepot luar biasa deh wah keung aing yeuh silakan aing yeuh uang keamanan atos mang aya deui naon uang keamanan sabaraha 10 juta sabaraha mang 10 juta tunggu sebentar ayo gejil-gejil Ayo. aku menunggumu ayo jangan malu-malu iya oke kasih langsung 10 juta silakan mang bawa sama mang ayo ambil nah setan aing nah kaing kain naon nyok goblok anjir bata setan Allahu Akbar ya Robi nomor beng alam tajang tade dileueuy kadang-kadang eta teh istidrot di pangeran dileueuy diwowoy kitu tungtungna kasombongan bijil hancur jelema mah aya dir dina hate ya kasombongan dina hate sedengkeun ari sombong teh pakeanana nomor beng alam kari-kari dipake ku makhlukna atuh cilaka kaituna bakal jadi syirik kaituna dileueuy nyangakeun sadaya-daya jisim abdi bade ngiring sae mara nuhun teu ngiring sae mara ge nuhun keneh panganten geus kieu takdirna aya nu ngagejeleg dina sakuna asta jinga lah pariksa heula Kang leuheung be mabata kumaha mun kaluarkeun maung aya kaluarga wewek aing hakan iya duit. Oke mang silakan 10 juta mang edan kakang cepot loba duit kang nya tuh usaha di mana nabung atuh nabung di mana nya di bank naon bank toyib 3 tahun teu balik-balik bayangkeun wah kumaha mang kumaha isuk we aya rek molor sebenarnya duit mah ini tuh iya Ilung jangan lupa besok kita cekuk-cekuk waduh lain aduh tungguan ku aing iya aing rada keung ngelawan jelema eta cuy Kumaha kitu kulan. aing ku dewa teu sieun ti baheula ge lamun ku si eta keung wae aing Nya catur eleh wae catur eleh. rek teh eleh kumaha manehna disak ku aing ngasak deui ka aing aing kahimengan bae ka diawut-awut ngadulang layangan disebut kenur wae ku si eta mah wah aing minang latihan maneh matara yang iya ho iya yang jalan cek aing lilaki ka mana nya heeh badami merenya nyocokeun tangga ditarima meureun lilaki mah meureunya alhamdulillah lamun ditarima teh mun cek aing bener nya bikin ngabuktikeun tuh kasih pinguin tuh di ditu tuh di Tumaritis kasih kumpu panda resep aing boga bapak juga kitu teh batur anak hayang kawin teh ngadon diusir Wan Ciburit Surya rek pamit Rek ka mana
reka dieu lingi heula alim. Lagu naon sia goblok. Balik ngalagu teh. Lagu naon? Jayanti. Nah gitu. Kapan gitu sih teh? Baik kepokana lain aja kan bunga. Iya, da wala eueuh di jelema rupang bunga-bunga da di alam dunya lintang di aing. Naon ditarima lamaran? Henteu. Teu ditarima bener da wala. Tapi nah bunga pokoknya bunga aing da wala bunga. Wala naon? Sia yang duit buru-buru minta kain. Naon? Sia minta duit buru-buru kain. Aka ieu teh naon? Minta duit buru cing gede. Minta duit naon? Lain boga pangabutuh sia teh buru. Sok ngomong. Minta duit kain. Sia tuh minta 20. Hah? 20.000 anjir. 20.000. Yang besar dong. Sabaraha? Nu gede cik 1 juta. Daguan sebentar. Gejelik-gejelik. Aku mendukungmu. Ayo. Gusti lajeng aing gelo. Benang sarapna meureun teu ditarima. Gejelik-gejelik. No, Gusti nu agung lajeng aing gelo ya. Ayo gejelik-gejelik aka, lain gejelik-gejelik otak siang aka gejelik. Stres akang itu. Aka ulah kieu aka cingnya akana diri aka teh ditarima mah henteu we ulah kieu aka. Bawa ke Cisarua. Gejelik-gejelik Bawa ke Cisarua akang. Aduh, rek dibawa ka Cisarua ku aing. Eueuh milik siapa lu euy? Naon eueuh milik? Eueuh milik. Ya teh naon aka teh jadi kieu gejelik-gejelik. Anjir. Pasti saya nyebut gelo ka aing nya. Ada jika gelo pasti hampura dewe hampura da ulah hampura naon ieu teh teh da wala paingan cek bapa aing dicarek leuh ngalamar ka dieu naon wah sia lamun nyempo maneh wah meureun teu nyurujeun panci mata nah dicarekan mah aing ditinggang mah aing uluh Tampi dianjing-anjing diusir. Lain nyeri tuluy da wala dua dogu kuntung asbak ngebeleber gitu tuluy kumaha da wala bener aing teu ditarima da wala ya ka gejelik-gejeligan naon ya aing teu ngarti tah pan aing teh nyaho Laila Sari teh ka disamarakeun heeh aing ngilu samara da wala ngilu samara heuh tuluy ceuk keng demang abdi mane ngiring samara we mang kasaha ka Mang Ogog dikitukeun eta mah aing tadi atuh tong dipake wae moho tuluy barakatak teh Mang Togog ceuri dulu euy nu handaruan sia teh bener hengil semara bener nya sia goblok duit di mana kasaha ka dewek na emang mayar teh mayar da wala sabaraha 20 juta sia mah kitu aing mah teh eling kabayang ku sia duit 20 juta ngadenge ge kakarak boro nyabak aing 100.000 ge pernah teh palsu geus lecet ini tuluy tah di dieu da wala mimitina gejelik-gejelik teh pan aing terek ini tah pas tempo aing rini teh ku sia aya nu ngagejelik na sia ku aing Poloh tengah hareup. naon aya nu ngagejelik na sia ku aing 20 juta Ini sa RT. naon getek goblok si jeung ngaletak sih kana teh duit anu dipenta ku Mang Togog aing ngagejelik na sia ku aing kabeh aya bayangkeun ku sia bener eta teh demi Allah aing matak sia tadi aing gijig-gijig teh sia geuleuheun gaibna mun ka sia meureun ditemere ka sia mah ieu teh akad teh bener demi Allah aing mah bohong jadi tah aing teh isuk miluan samara wow bener akad teh miluan samara tampo ku sia nah kawane ka Jakarta milu deuh sia nya sorangan si iraha meunang si goblok aing sok tiba heula aing pernah ngadu kaleksi eleh wae sok
Tapi heueuh sok tungguan dicik mana aing rek sabara ayo deh. Bade kulem oge Astra Jinga guling gasahan margi hoyong engal-engal dinten enjing nyata dina mangsa jing hareupan Jakarta Milung dina marabutkeun Yede Endang Lela Sari itu ujaring carita atuh ya Astra Jinga saparantosna gugah dina mangsa janari gede udang kurang langkung jam 4 beres sholat subuh Astra Jinga pemanasan lari-lari kecil lelumpatan ti Jawa ke Sumatera hari balik suku tinggal sajengkal itu kaayana atus saya marah parantos dibuka di kirang langkung tabus 10 sia penonton parantos ngagimung Jakarta Milung beki dia beki gagah katingalina bari jeung ngahaja ditemongkeun kasaktianana supaya katingali ku Astra Jinga yen kasaktianana leuwih tinu baheula para patanang sakeak-sakeak ku Jakarta Milung atau patanang anu pamungkas nyata tina garapian tipura kakasih Prabu Puspadenta kiwari denawa anu jangkung badak ngalawan Jakarta Milung para penonton beki resep ningalina surak hambal-hambalan ala drabator hidup jago cek aing teh dipanggil-panggil. Hare-hare we tuh. Ngadon jajan baso geus goblok teh. Gusti nu agung. Nah, ieu teh bener lanceuk aing teh kilu saya marah. Ieu teh patanang panmungkas diumumkeun teh. Bawa gelo anjir ngelawan buta gede itu Tamilung lu anjir edan lu. Luar biasa anin Jakarta Milung maju iya ayo edan cenah kadempo ku Kakang Cepot tapi ka mana kasaktianna leuh ayeuna lanjut jago nguningakeun ke sedaya penonton kumargi petandangna perantos seep sanaos ayeuna waktos masih kene siang kene kirang langkung tabuh 12 langkung sajam utawi jam 1 jadi ya saya marah ditutup barang ngadangu saya marah ditutup Astra Jinga kerjajan baso nepi ka paburantak basona samutut bari jeung molotot mih biji tina irung kasalak Astra Jinga maksudna bade ngagajeleng nyata ka ieu lapang saya marah bade mermanakeun jeung anjeunna ngiring saya marah Astra Jinga loncat kayanana kela teknaus ya
bade naon Kang ieu teh kumaha Mang teh naon ieu apaan abdi teh wengi teh Mang daftar ka Mang abdi teh daftar ka Mang teh 50 juta Mang lain duit saeutik ayeuna saemara ditutup cenah beak pesertana apaan abdi ngiringan ka Mang daftar iraha sangiluan coba eta si pohoan Mang da abdi kitu buruk hulu Mang nyagi abdi urang kampung bae leusing tapi apa kena hukum pan abdi teh wangsudi ka Mang aya buktina abdi teh Mang tanda tangan yen abdi ngiring saemara mana buktina sia tah buktina di atas materai Mang nanda tangan berarti Mang geus satuju abdi ngiringan saemara lamun Mang teu ngidinan abdi ngiring saemara ieu bukti ku abdi bakal disebarkeun ieu dipirakeun Mang dina TikTok yen Mang teh tukang tipu parantos nipu ka abdi parantos naon teh jalir kana janji Mang yen abdi kena ngiringan saemara aduh aing heran ke kayak asup kana TikTok embung lawan ku sia waduh lain aduh goblok lawan hayang nyaut iya ayo kita cekuk lanjut waduh lain waduh di nu lega jeung aing sok sia sok aing nyaho jeung aing Gusti Jang ngajak aing miluan saemara ya itu jadi alah asa ngimpi aing kehe anu laju baralik kitu heuh cenah teh mah bobodohan cenah gelutna heuh Gusti nu agung aya lengser cenah gelut jeung pajago saemara aduh lanceuk aing bisa ngalengser aduh hebat euy Kakang asa di ngador sia samarukna nu nongton mah ieu teh hiburan nyata lengser sareng ieu Jakarta Milu maju sia kakang sia bosok awas urang ajar osik sia hayo sik loh tulung wah moal nulungan sia bentar mayar tulung empeuh sunggut bebang kayak gitu teh ieu maru kada beunang tuh geluting sia teh kiung ku ieu hiap oh angir edan deuleu itu gerakan naon jelapret jair hebat sia ngarang goblok eueuh jelapret jair kurang aja wes sabnya what ya wes musik saya musik hayo ala nyir potong ku deui hayo sik anyir edan kakang cepot uyap ya wes sampai ya wes ya dik cokor kana sumut si goblok deh dibotik kotok deh awas siapa wah luar biasa sok ya awas aing ajian pamungkas dor what Dula naon aing menang da bola ajar aing menang da bola aing tereh kitu anjing are ajojing sakang euy anjir anak aing namru temilung cager anjeun walah tah Pak si kakang cepot teh boga teungilan eta kana puceuli meneng heng nah aduh Pak kedah kumaha ye
terido anak aing dikawin ku si goblok. Terus pakai tarung aing, tajongkeun ka si cepot. Darubah naon tajongkeun pokona mah. Tah. Naon? Sok pakai, saya mangga bapak. Sok tajongkeun ka si cepot. Saya mangga punten mangga permios. Boro aing atoh deuleu. Maka Tamilung hirup deui itu. udang deui. Pingsan bareng hudang deui anjir nyaan tamilung lain barahdayana deuleu. Cek aing disangka hiburan lengser deuleu. Karunya beureunnya manya nu kitu ngilawan saya marah. Dedeh teh ngan bae gan penting sabar Jelema sabar bakal subur. Nya mudah-mudahan cing meunang aka. Cing jadi lengser saterusna. Anjir, hirup deui euy. Wah. Geus apal ilmuna aing. Sok kayaknya ho. Rasakeun Kakang Sepot, sok. Penastikar sayang kumampara. Ieu ge. Ieu astajinga di tajong dadana ku ieu Jakarta Milung. Nepi ka mungsrat getihna tina lamena astajinga. Getih lalamaran. Burial buncelik ieu astajinga nawiskeun dina jero dada awut-awutan. Astajinga ngemasing pati temekaning perlaya. Astajinga mati tajong ke Jakarta Milung. Wait. Ulah sia. Dawala barang ningali rakana namru atuh luncat kayanana aka. Anjir lacek aing aka. Lacek aing nepi ka bunget ya. Lacek aing aka udang aka. Aka. Aduh, aka udang aka. Aduh. Aka Gusti nu agung lacek aing maot Gusti nu agung Usik deui. Cek aing maot aing jeung sahaludo. Gusti nu agung lajek aing maot ya Allah ya Robbi. Dedeh teuing lajek aing. Aduh, gara-gara si Semar. Si Pinguin. Kabina-bina teuing lajek aing nepi ka hanteuna ka gerang udang aka. Ieu Semar badana aya parantos aya di sapengkeun ieu dawala. Doh. Datan nirata ngademan. Datan nirata ngademan. Eueuh mangkulengan lana. Aing maot aing yang saing batur aka batur aing dedeh teuing jang Wah itu. anak aing gara-gara si genut itu aduh gara-gara si Semar Banar nangka tobat tak aing ama keneh meureun deuleu jang Nya wah tuh. ampura dawala aing geus jadikeun sia jadi kieu geuleuh ka aing. Nyaah kalanceuk beureung Semar dipikeun ka Israel ku aing. Yang astajingga hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gumulung jadi hiji kulit waru angen daru sinengol cager. Astajingga
waluya sabihara sabihari. Ala eta usik kakak. Anjir. Usik deh. Teu eling meuh nya. Anak ceurik aing ah. Lebar. Uluh. Ya Allah, ya Rabbi, numur beng alam. Yang akan semah penyuh panjenengan Bapak. Mugia katampi kalian kabingahan Pak. Nuhun Pak. Ayah cager gelo. Gelo kumaha. Disangka Bapak aing. Wah. Nuhun Bapak. Aduh ayah anak jang. Amulan. Nuhun Bapak sungan teh eueuh itu. Luar biasa jang. Didele-dele ku dewek Cilaing memperjuangkan cinta luar biasa. Wah, eta. Asa ningali Bapak baheula jeung Inung Cilaing. Nuhun Pak. Sabenerna teh Cilaing teh jang geus meunang. Si Tamilung teh eleh ku Cilaing. Ngan si Tamilung dibantuan ku bapana. Dah eta. Da Bapak Batur maka anak itu. Bela. Batur maka anak teh ngabela, ngewelaan naon duh lupet nyawa teh ngabelaan anak Batur mah. Leres. Nya. Tapi aya jelema bapak anu teu ngabelaan ka anak. Aya jang, aya maka jeung ngusir segala rupa. Ulu-ulu. Saha jang maneh? Aduh, eta. Koplok sia. Kolot eta munah maneh. Heueuh jang. Ku dewek bakal dibantuan sok. Nuhun Bapak. Pak, naon? Abdi bandena raos ka Bapak. Naon? Ari duit dina saku abdi ti saha? Ti dewek. Ti papi. Lu? Ti papi teh. Ti Bapak? Heeh, ti dewek. Geuning mere bata. Sia goblok da somong. Dia nama gebog gua aing sadua kanyakeun. Nuhun. Oh iya, marung gejlik-gejlik dan uke patut mah ieu. Eta. Ulin-ulinan kolot ieu ieu. Tah, pikeun ngalawanan si Tamilung. Da yakin si Tamilung teh moal meunang, maneh moal meunang ngalawan si Tamilung sabab si Tamilung make tarumpah si Togog. Pikeun ngungkulan kaunggulanana sok pangyabutkeun buuk aing salamar. Dan pangyabutkeun buuk aing salamar. Sabut heuh. Saya Pak. Kek. Wah, naon dah. Aya di tetah kokolot dengekeun heula titahna. Ulang langsung ngagugu bisa ngadoja. Ngadoja kumaha sia? Ye, ayeuna titah nyabut buukna. Ka kolot mah tong boro-boro nyabut buuk nyabak mastaka ge teu meunang. Doraka. Aya watasanana dengekeun kok tingali punten Pak. Sok ya. Nyontohan mencetan teh tingali tah. Mencetan teh tuh. Mencetan teh hanap tina sampean ka dieu kana bujur tina naon. Batesna teh nepi ka dieu nepi kana tak-tak. Eta sopanna Teu meunang kana mastaka ti dieu tah. Tah. Ka dieu nepi kana tak-tak. Ka dieu mah ulah. Mertikeun goblok sia. Sia mah nyaan geuleuh ka aing goblok nyeri goblok ni ateu. amak. Sok cabut we ka Salamar. Sae mangga Pak. Sok. Punten Pak, sok. Terus kumahakeun Pak? Gayem ku sia. Coba. Batur maka anak teh merehan burger. Sangu goreng paling setik merek buuk dihakan. Pinguin. Sok gayem. Barantos Pak. Sok lawan ku sia. Si Tamilung. Saya Pak mangapa? Hayo lawan saya mangga. Untung ngahalang
ngan Wah, iya. Naon, Kang? Naon Kang? Yang pertama. Sok beres Oh, wah, lanjut wah. lain ngajak gelut ka ini sih teh Oh, perpanjang wah. panjang mah kayaknya mah. sok Boga anak dorak. mambeng eueuh batur jeung aing nepi ka mana pangarti sia sok geus teu nyaha sileng kana awak Nyaan Bapak Kang ning tuh amak. hah lain geuleuh sia teh ka aing geus eueuh ajen ka aing teh ngajak gelut jeung sagarupa sia teh anak aing aing teh kolot sia wani-wani sia nguhak cempelak si pelaku tak sia coba teh si koplok ai hebat Kakang Cepot hirup deui aing mah teu kopri coo hirup edan sok kayaknya ho rasakeun Kakang Cepot sok yap yap boy teu matinya tarumpah teh anjir yahun genti atuh ku karpil edan wes wajah wes iya woi Kusik kayaknya ho jeung aing sia. Edan. Teu mati terumpah aing. Tamilung, cager. Ulah. Pak. Tah Kakang Cepot teh boga kepretan eta, Pak. Jeblak Haji Yunus teh kitu coba. Sok, Mang. Berarti abdi menang mang berarti abdi kawin sanu kawin simun abdi goblok sia naon jeung teh lamun sia hayang ka anak aing elehkeun heula aing Allahu Akbar jadi mang teh kumaha sok lamun sia hayang ka anak aing elehkeun heula ka aing elehkeun ku sia nyaho astagfirullahaladzim mang da mang ngalawasan lawaneun abdi mang lawaneun pun bapak sia datangeun ka dieu nyaho ka bina-bina teuing anjir sia teh ka aing wanyir tibum datang tuh nangtang ka aing sia teh hah nangtang ka dewek sia teh sok Kakang Semar depi ka mana aing aduh si eta pangaruh dunya nepi ka kieu deuleu ucup Gusti heubeut teu panggih teh ngadon ngajak gelut babatok sia teh kumaha sok hayang nyawa Semar utang pati barapate utang urang dibayar wirang hayang aing rame Naon ye? kunjungilah beramai-ramai. Ada apa? Mari saksikan bersama kita tampilkan sebuah acara gembira buat Anda semua dalam acara ngadu bangkong jeung entok jaluna. Siapa tahu goblok. Lo gitu-gitu teuing si goblok si kakolot teh. Calutak ya teman. Nah, aing mau iklan. Goblok iklannya teh hareupeunana aja teh. Bener saya tenang tangka aing sok Semar. Nepi ka mana jeung ehnya ho? Pak geun bae pala ulah gelut Pak. Teu hade teu kawin nepi bari papa gelut kieu mah yeuh. Pak ulah Pak cicing jang. Lain urusan kawin jeung henteu na ieu mah. Ieu urusan nangtang teh si goblok aing ieu. Urusanana adik kakak cicing. Bener saya tenang tangka aing.
sok Kakang Badranaya nepi ka mana jeung aing sok sia tilu lega di dieu jeung aing nyaho ae leuleus sia atuh tengok ku sia bapakna ku bapakna dileleuskeun ayeuna sia yang dileleuskeun wae aduh ampun Kakang Cepot ampun Kang ampun Kakang Cepot ampun hayang dileleuskeun ampun bener mung alim minta duit atuh sabaraha 300 wah iya Kang yang gitu atuh makasih thank you ini baru temen gua makasih iya cair cager silai aduh tapi pina teng bere kesempatan aing leuleus ya aga iya 200 iya 200 bangga 200 bangga Kang itu atuh terima kasih ini baru teman gua anjing ada bibir bibir aing kenyot si goblok togok cager maneh atuh ira hati bere kesempatan leuleus setan goblok sia termos kepaburan tak dia sia teh sia kumaha da ulah cicing keur usaha aduh aing kepeulaan euy tamilung naon Kakang Dawala bapana ku bapana dileleuskeun ayeuna anakna hayang dileleuskeun ku anakna naon hayang dileleuskeun ku anakna nya ari maksa teuing mamangga teh teuing hah ari maksa teuing mamangga teh teuing nah beda naon aya ku si Cepot henteu da duitna ge beak aya meureun salah wae mah aya meureun teu aya dina dana we atuh kirim ka dieu teu aya bener teu aya teu tulus bareng milik aing naon cek tamilung eta duit 500 anu 50-50 50-50 teh sabaraha kuring 400 aka 100 hei ini tadi gitunya 50-50 teh mending seteng sia teh kebagian yang gede adil cager togong aduh Kakang Badranaya Kakang Semar Kakang Ismoyo nanaonan sia nangtang ka aing hah Pak ulah carekan depan temito abdi cicing nanaonan sia tangarudunya sia teh pika kieu teh kabina-bina teh tempeleng wa tuh man kieu Kakang Badranaya Kakang Ismoyo disim abdi teh boga anak pengen iji-ijina awewe Laila Sari teh bogoheun ka si Cepot tuh bapaknya cicing goblok siti tah jisim abdi teh terang pun anak wong putra teh bogoheun ka pun anak bogoheun ka Cepot nanging uning aku anjeun pun anak teh kageulisan anak kawancara ka mana-mana nepi ka bangsa jin bogoheun Kakang Semar tapi teh sieun anu datang ka dieu teh eta jin anu liwiri setan Sumaramah kelong anu newo-newo ai kieu mah jisim abdi perantos yakin yen anu datang teh ramanaku anjeun ku jisim abdi teh hayang dilamar ku bapakna nya Kakang Semar Badranaya dulu itu ujang salah dewek ogo ampura delejang geus goreng sangka dewek kasih laing diletogong ampura sami-sami Kakang Badranaya Kakang Semar urang bebesanan Kakang Semar jang sing horeng di dunia mah kadang-kadang juga bener padahal salah juga salah padahal bener
sing horeng ari agama lain darasaan tapi agama terasa anu sanyana nu mata kade urang kudu milih-milih rabi minah-minah rasa teh kudu bener-bener jang heeh sakitu we teh akang saparakan cahapunten tina masa budaya kalepatan sakali di mudah-mudahan kulawarga besar pangarsana Bapak Ayi Suhendar sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamet anu nongton, salamet anu ditonton, sakali salamet tetep salamet. Sakitu ti putra Giri Harja tilu permios sareng sono pamitan sanes bosenan, sanes waktos urang teh sapetepung lawung deui. Hatur nuhun. Cal.